alhamdulillah maka tua sana surang capek ribu ge kalau senama keraos ieu teh keun intinya beda kewajiban sakuatan lagi we urang cek sebagian keterangan gitu. Jadi sakur-sakur perkara nyaeta anu dikeresakeun ku Gusti Allah pasti aya, pasti bukti. Tapi sakur-sakur perkara anu dikeresakeun ku Gusti Allah pasti moal bukti. Ta ieu teh buktina nyaeta ngalangkungan kudrat iradat Gusti Allah. Ngalangkungan qada qadar Gusti Allah. Yaitu ngelangkungan pertulungan Gusti Allah. Moal tiasa calik bieu patempatan, moal tiasa ngalengkah ka ieu patempatan, moal tiasa ngalaksanakeun kana ieu naon pagawean parentahan Gusti Allah lamun teu dikeresakeun ku Gusti Papan pribados kadang-kadang sok ngumumkeun heula ka kuping. Ieu teh suatu ajakan disebutkeun amal ma'ruf atawa urang ngajak dina kasayan nyata cekrokna dawuhan Allah dina Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi urang kudu ngajak-ngajak kana jalan pangeran anjeun. Tah ieu teh atos diumumkeun kasadayana mukminin mukminat muslimin muslimat ibu bapak para pemuda pemudi bahkan anak itu bangsa dia diajak. Tapi alhamdulillah sapali alhamdulillah sumping sapalihan teu tadi teh syariatna hakikatna tetap Allah anu ngaberjalankeunana itu ngan paur Sayyidina Ali ciri-ciri jalma anu lain ahli surga mah tara daek amal ibadah, tara daek amal ibadah. Nangkan agama Islam, nangkan iman, tapi nah di mana diajak nah bujeng-bujeng aina hidan diajak lagi kadang-kadang. Tadi dia kurang apa kurang? Nikmatna kurang aina teu ibadah raos. Yang kere kata salik na kursi ninggal tipin nikmat kan mohon ngareuna teh bisa ngan eta nikmat anu sageudeuh nikmat anu sageudeuh lamun dibarengan jeung ibadah nikmat sageudeuh dina lilana mung sababaraha waktu berarti aya tungtungna nikmat teh aya tungtungna di alam dunia seueur saanaon segala perkara seueur nikmat karasana tapi bila mana teu biasa ibadah mah paur ka dituna nikmatna sagedeung mung di alam dunia mungkin moal kabagian gitu. Sedangkan di alam dunia mah nikmatna aya waktuna aya batasna tapi engke nikmat di akhirat teu aya batas aya mimitina ngan teu aya tungtung nikmat teh saja nikmat anu dipasikeun di alam dunia teh nikmat teu seueur ngan hiji nikmat hiji dibagikeun ka sararea ka makhluk kabeh lain kumpul ka manusia ka sata oge dipasieun ka nikmat opo lamun mungkin dipasikeun eta nikmat anu salapan guru salapan gitu geus teu kabayangkeun nikmat dunia wae anu kareta nikmatna komo lamun urang di akhir mana alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah ieu teh ciri-ciri kabijaksanaan Gusti ayeuna sasih sabar